Aya cerita deh Pak ya. Ieu mah ceritana budak negro. Budak negro teh aya tiluan. Keur ngobrol begitu kan. Bari tadi baraju teh. Cenah urang cuan mencerai mah kumadanya gitu. Pahebat-hebat negro nalah gitu. Pahideung-hideung. Aya cok nu hiji bapak aing mah waktu kelat beling eta sukuna soeh getihna ngucur teh hideung. Aya cok nu hijina cenah tah can sakumaha ieu. Bapak aing keur main ebal eta sukuna potong getih jeung tulangna hideung kabeh. Cek nu hijina aing mah ongot cenah ceritana urang teh keur ngumpul jeung keluarga di imah di beurang eta bapak aing hitut poek. Poek geus minggu hideungna.